sesuai jeung aturan akhrijhu badunya min qalbika fa inilah ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalaga angeut terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang tu bisa uzlah, ayana uzlah teh lain sauzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah batu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah, sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Duatan ka ieu rage moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleun. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna beng beresa kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teu hayang, jeung jelema geus embu, ngadenge suara jelema geus embu. Nah, tidinya lah instruksi ti Gusti Allah. Balik deui maneh ka masyarakat, balik, wajib maneh balik. Lurus-luruskeun makhluk. Anu perlu syariat-syariat, nu perlu thariqah-thariqah, nu perlu hakikat-hakikat, maneh nuntun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tuntun syariat, nu butuh thariqah tuntun thariqah, nu butuh hakikat tuntun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nuntun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nuntun thariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nuntun teh syariat tapi totorekatan, nuntun teh syariat tapi hakikatan. Ngagi begatuh kajian kumaha. Mentak kita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajian kumaha ge ngirain dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngirain kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Ngada sing ada hitung pangitungkeun nya aing hitung 5. Emang 5 henteu saurangan hitung 5. Mana jelemana sulal ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan saya kajian kumaha ge ngariung ka dole jauh Ambonna kitu kene silaturahim nu ka dole teh berkatna tah etalah nu cilaka. Tapi lamun geus secara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung maluk untuk tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar, kitu kene magahan ngaji sesuai jeung aturan, kitu kene salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol beaya calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol dia aya kepentingan bade aya calon ngazam yang bae calon mohon urang sasalaman guriwa 10 juta nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya ieu duit pan teu halal ieu pan mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud tilok sodako berarti nyada sodako hendak aya karena berarti kan cek dina patul muin ge haram. Boro-boro eta murid datang ka kiai
aing isin tas balik teu mere sodaqah eta teh pan haram cak Imam Zainuddin Malebari eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah geus ngajogrog di meja 10 juta di deuleu bae kurang gede oge ka manakeun aduh insyaallah abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese teu kudu hese duh kumanakeun wali motor dipake ku urang ditumpakan haram belikan ka baju dipake haram di dahar jadi garang-garangna daging jadi getih wah berabe kumaha ya sih bikin ka kotok bae kitu kotok mah teu beukeun duit beukeun ka popan ini jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencet akur-akur wae urang bingung tah cek yana jaga saya ieu lah hese-hese batur maneangan di geus aya di imah ya halal nu kosium haram ge lamun menta ai dibere ge batur masalah no problem wah geus datang ka dinya geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak jago ngajinya na deleuk jago ieu teh pelebak kituna jababari ngaji nama tu alpiah kurang sahe-sahesena ge terus diulik kabelah itu nama nyai-nyaian mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang ja usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang praktekeunana ge gampang tapi pelebah eta aib sedengkeun di dinya bakalna sinaran ilmu mah di dinya eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai dihareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadu aing tawadu gorenganan sakumaha ore koros sinar ilmu moal aya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun turun dipake bage moal kajeun kumaha ge yakinkeun moal racun aya di dinya ieu atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari boho ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiai na teh diome ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, bisa ente Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pamarentah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat biasa. Ebraknya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan ya nage aduh tapi aja babalik ya nama bisa nah iya lah cerita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahstawi Caringin waro belah dieuna Abu Yadim Yati Cidahu nu mantak aya sinaran jaga gajina mah akur bae wal teu kaharti urang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas mah teu aya kaharti aya teu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro aba ucu urang mencari tafatul muin di mamana akur bae Batul muin mah kitu-kitu kene surah lah tapi lagi beda sautak saeutik gayana doang tapi kunaon teh dipake karesep waro ngayangan lu polo nu bisa anja sabaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun oh ti lurah legleg di camat rau di bupati
waduh ada tagah itu atuh gendek jaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun ketika jadi jaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna saha nu daek sih ka racun. Nah iya kan orang perjalanan kita tepait pepegatan yang televisi ku ari mah teu sanggup aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah geusan bae hirup boh wadak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid di televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kayaknya apa dan lain sebagainya jararau pepegatan lalaunan setik trek kurang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang ngomong nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmi masaila ulah sok ngangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pake ngangan dunia aduh masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman ngaranna alim dunia alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres maka kajian ieu mah ieu perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere aya perasaan seperti kumaha di hati urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket japat Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan orang deket eta nu hese urang mun nyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atuh pan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kosna bahasakeun zat jatuh menang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat batu teh mah kudu murokab atuh pan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atuh pan kudu murokab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murokab mah tina anasir-anasir ye tapi kan eta mah bahasa eueuh deui bahasa iwati zat nginjeu bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjem bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin nah akibat urang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa satahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos tulalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah merek tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek ku ari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang merkep padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang merkep bunga perketeun padahal menyenang ngajak mun perketeun hayang urang aya hayang dengarana urang perang di nafsu ku ari mah berangkat di jati diri urang emang geus teu hayang ku ari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke kurang ku Allah belah dia nama urang ngadoa belah itu nama urang dibere
mentak kurang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah tapi lamun geus deukeut bembung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan urang gegeroan sote kanu jaed ka dieu lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero aja jaed dengan ayat adi hareup kitu keneh ka Allah urang Allahumma teh Allah na perasaan jauh ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa embung aing ngadoa ditita ge embung ieu mah ngadoa ambal aya wanyah mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu sugan teh geus naik deui urang sugan teh turun deui geus loba atina pidunya nambah deui bae deui ieu angel jasa ieu bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoain mandek balik panjang awat doa walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta. Nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah tek suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi praktek 10 tahun can puguh 10 tahun orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah ngahuleng kieu bae ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar tanyakeun kanu di Banjar jangan kakak bapak mana boga gurunya nama jangan kakak nya mun salat kieu makmum geus darangtung nya kieu tekar di kurang keur naon eta teh batin anu deuk dinolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah jadi nyana ka tukang heula kieu bae santri karena nungguan guru ke can bisain nya nama ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mah ti wudu keneh geus nol blon santri mah tuh geus eta istirahat kayak geus mulai geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajamna nangtung mentek carang boga muatan carang aya ngamakmum lamun lain nu kuat-kuat amat mah nge carang ge santri saya itu giliran sa dengan kakak los ya ka ditu teu kuat nangtung aing teu kuat memehna nangtung angel mun karesna hikam panjenengan mentek ngaji di dieu di Cipari nah gitu hikam nya da mun caritakeun hikam lazat bangunna sebab aya di dirina nya salat geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamamun sabodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud seuri teh deuk ka mana cek kana deuk ka mamun maning indit cek kana maning indit nya embungin di mamuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di mamum pan aya urang marah woi sia goblok imam ieu nya mah sia ka aing teu sopan sia nya nama embungeun tuh nu luhur bae jadi embung malah mah embung tapi tetep loba bae kayak geus setar karak loba mulai cenah Allahu akbar tegep geus teu robah-robah geus teu robah cenah asal geus mulai lagi eta memehna kitu keneh diuk ya nama mundek ngaji diuk penting mah ngaji rohbiah atau patumui sedekah arti ku urang kieu santri geus ngabayat nya can mulai dikira isi mulaina jeung ye bingung urang lewat sakurang ngarokok deui
mending mun meren teh Pak. Saya jaga kakak. Ayo lo barengi gitu ini. Ya nah. Ngalandar lagi. Dek ngaji ngalandar lagi. Teu beunang. Kege ka dieu deui. Tinggal urang mah idik jam sabaraha ngajina ieu sih. Masyaallah hese. Kos lalagan buah pun mantep na luar biasa. Hese. Di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu. Embung nyari panggieuskeun ku sesembung. Yesus sorangan. Ku pamajikan ku anak embung. Yesus sorangan. Ngajembrengkeun sorangan. Jokot sorangan. Embus nita batu. Geus hese urang nurutan kos kitu na geus hese. Oh, geus mana kuari nu kos kitu. Ieu mah kiai teh kos Firaun ya kuari. Ta guru ta eta ese dituturkeun eta nu kos kitu. Masyaallah kari. Urang nyaritakeun nya anak bae geus hese. Komo nu lain-lainna deui. Nah ieu keur carita perjalanan pait. Urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait. Ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae. Kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere. Ter aya lah. Nah, jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah